Kemana nih? Tak, hareup kan sakedeung. Sekali batunya. Iya, nitip motokopi. Nah, detah abi. Atuh ku akang we meureun akang nggak bisa. Kapan sekalian atuh dirinya kehareup. Nah, maki kudu kahareup sagala tukang ku sorangan we bisa atuh di dieu. Sorangan kumaha? Nya ku sorangan kan eta HP aya, kopina aya. Tinggal jepret non hesena atuh. Lain motokopi, kopi dipoto iroh lain. Tapi pang motokopikeun KTP kahareup ke tukang fotokopi. Oh, fotokopi KTP ngomong atuh. Can tamat ngomongna. Ya, anjing duitna ya. Geus nya. Yang geus tukang, ya, fotokopian anak. Gitu. Si mang fotokopian anak mau dibayar sih kan? Manya Nya, kagok lah cenah hiji cek, tapi gratis. halus atuh. Mana aslina? Nya, teuing urang mana asli nama Kang? Poho, abi ditanyakeun beuka tingku hatuh dengan Kang. Maksudna KTP aslina mana, lain aslina urang mana. Jangan naon ditanya aslina urang mana. Oh, KTP asli, ha, suga ti si mang, ha. Iya, ya kan ya. Poho. Namun gratis berarti awet duitna. Mana duitnya? Tah, duit nama beakan. Biar kepake naon? Beakan, tadi dibelikan sebelah, ku abi dihareup. Bang akan niatna bayar mata kopi, tah, lantaran gratis, terus ku abi dibelikan sebelah, kabeneran.